Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin manusia beribadah hormat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya parantos ngalaksanakeun salat tarawih. Mudah-mudahan salat tarawih urang sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, ayeuna urang nambahan ilmu deui, urang nambahan ilmu sanggeus salat tarawih. Tujuanana nyaeta supaya urang teh nyaeta loba bekal. Seueur bekal nyaeta jeung ka akhirat. Tujuan di dunia oge nyaeta urang sing loba bekal. Jalma anu nambahan ilmu eta termasukna ku kumpul ujung di akhirat. Ujung di mana di dunia oge kitu keneh. Ku kumpul ujung di dunia kahareupna nya. Di mana urang ayeuna nambahan ilmu berarti eta teh kumpul kahareupna ujung kumpul engke di akhirat. Kumpul naon eta teh? Kumpul nyaeta dina masalah kenikmatan. Kos di dunia teh nya ayeuna kumpul di akhirat teh kos di dunia teh. Lamun urang ayeuna ning dengan duit teh termasuk kumpul eta teh nyaeta jeung engke. Nah, dibuka ku urang teh nya. Di mana-mana urang boga teh celengan nyaeta geus itu urang teh duit diasup-asupkeun kana teh celengan geus pilo teh nyaeta dironkeun dibuka eta teh berarti daun termasuk naon kumpul. Apakah bakal senang jelema anu geus kumpul duit dibuka we? Pasti bakal menang kesenang. Nah, ieu teu aya bedana di mana-mana jalma di dunia nyaeta kumpul ayeuna ke dibukanya. Gimana dibukana nyaeta di akhirat atawa geus salat. Jadi kumaha sih? Tadi kalau pasti kebuka ieu tekan encan kelocana oge bakal kabuka. Di mana-mana urang kumpul ilmu pasti bakal buka engke bakal beunang. Kalau kabukana kayak urang teh supaya kahayangnya. Di mana-mana urang aya kahayang sapertina nyaeta aya rambutan murad ya. Aya rambutan murad atawa jeruk atawa kalapa. Kumaha kalapa eta teh ragag puna ragag dina tempat batur. Nah, geus kitu eta teh si kalapa eta teh si tangkal kalapa eta teh teu dipager. Ini apakah eta menang untuk dicopot ku urang kelapa batur atau rambutan atau jeruk ragag? Nah, eta pasti bakal kabuka lian. Lamun jalma nyaeta geus kumpul ilmu. Nah, kira-kira eta kumaha lamun cara positu aya kalapa ragag dipurung ku urang atau rambutan ragag dipurung kurang jangan ada jeruk
menang teh dahar urang. Menang teh ini bisa buka lamun urang tuh kumpul tikeun keneh tonya. Pasti bakal kebuka. Paritan apa menang, apa henteu, apa menang teh gitu kan. Tah eta secara naon secara ilmu secara agama apa dimenangkeun kaum teh dahar urang. Kalapa teh batur kadang jeruk batur ada dahar urang menang teu. Menurut dina keterangannya imana-mana aya kalapaan baturagan henteu dinaonkeun henteu dipager berarti eta ngajadikeun ciri. Ciri naon? Ciri na eta menang di dahar. Raut dengan jeruk raganya menang di dahar lamun tempat eta henteu dipager. Nah, eta dirinya ngajadikeun ciri teh berarti bebas anu boga tempat eta. Ridho tadi mana-mana ayeuna aya. Nah, kalapa raga atawa buah jeruk kagak baturnya. Nah, lamun baturna anu boga tempatna ridho berarti eta teh menang di dahar urang. Nah, eta kabuka urangnya lamun urang geus nyaho ilmu teh kitu kabuka wah menang di dahar. Naon eta di cirina henteu dibager. Nah, kumaha lamun teu dibager? Nah, eta beda deui. Berarti ciri-ciri bager kumaha? Ulaheun. Nah, ulah ngadahar eta di mana ragat cenah saeudeung loba eta ulah dikurung. Naon sebabna eta ciri-ciri cirian ulaheun teh naon eta bager teh. Itu tadi itu ciri. Dia nyata buka dina masalah perilmuan begitu. Dikabukan di mana? Di dunia ke kabuka kalian. Tenang we lamun cara urang geus nyaho ilmu mah anu haram al halal bainun wal haram bainun. Haram jelas bakal naon haramna, halal jelas bakal halalna lamun cara geus nyaho ilmu na lamun nyaho ilmu kumaha ieu apakah menang itu ayo dia timbul tanya karena naon dirinya henteu nyaho dina masalah ilmu tadi itu. Nah, para hadirin rahimakumullah, dalam masalah ilmu tehnya penting urang kudu nambahan. Nah, naon dayana deui nya? Penting naon dayana? Pentingan 2 nyata Lailatul Qadar liwai nyata salatnya 4 rakaat. Salat 4 rakaat setiap rakaat maca naon? Sanggeus Fatihah maca Al-Hakumut sakali kulhu 3 kali dina setiap rakaat. Lamun anu biasa deui aya deui keterangan teu enten naon khusus we setiap rakaat nyata maca kulhu 7 kali. Itu tadi mana nyokotna. Jadi ayat 2 nya ayat setiap rakaat Al-Hakumut takasur sekali kulhu 3 kali. Dan setiap rakaat kali tanya patokan teh. Dan ieu nya keterangan nya setiap rakaat sanggeus Fatihah maca kulhu 7 kali Fatihah. Salat Lailatul Qadar. Naon tujuanna salat Lailatul Qadar teh eta kitu keneh wae
eta nambahan masalah ibadah keur nambahan masalah kenikmatan eta teh nya siksa nikmat salat nikmat teu nah aya eueuh jelema anu salat nikmat aya eueuh jelema anu gawe ngeunah nah jalma anu gawe rata-rata naon rata-rata capek nikmat mobilan eta geus boten maluwi sa mobil urang bawa kabeh naon rata-rata cara pelin pasti nyaeta jalma anu barang bawa rata-rata nyaeta menang capek itu minggu naon capek eta dilaksanakeun wae karena hasilna lain karena nenju hasilna neta bakal menang kuliah ulah muncul atau menang kuliah banyak terus sama tanya juga lain karena nenju akhirna itulah nenju akhirna di mana-mana etanya di mana jalma anu kuli sanajan bari capek akhirna bakal dibere duit biasanya duitnya nyata kenikmatan pasti nya dilaksanakeun lamun saha cuma saha melaksanakeun itu jalma nya eta jalma teu boga duit terus aya nu nitah gawe nyata titah mawaan tadi teh mawaan sa mobil nah ke di kuliah sakieu gitu kira-kira lamun cara jelema anu berpikiran di gawean moal pasti bakal digawean bila mencara jalma dan berpikir capek-capek mawaan hujan itu eta loba gitu contoh di zaman ayeuna loba jalma anu hayang asup ka surga tapi salatna henteu itu kan penyahuan din di mana-mana urang hayang asup ka surga kudu daeng salat gitu aya dinyata teh innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar kan gitunya jalma anu iman ka Allah terus ngalaksanakeun amal ibadah anu bagus eta bakal diasupkeun ka surga pan kitunya ya itu jalma anu ngalaksanakeun salat bakal diasupkeun ka surga jalma anu ngaluarkeun zakat bakal diasupkeun ka surga jalma anu burabere bakal diasupkeun ka surga jalma anu bisa nahan hawa nafsu bakal diasupkeun ka surga tapi ternyata loba jalma anu henteu salat tapi hayangan ka surga tapi henteu salat naon eta jalma anu kos kitu kanyahoan nya eta jalma anu hayang asup ka surga kudu ngalaksanakeun salat tapi ngadengen gitunya henteu ngalaksanakeun salat keneh wae naon eta maksud ngaranna ya tah eta di jawaban lain terjadi gitu teu ngalaksanakeun salat itu kanyahoan nya tadi mana hayang asup ka surga teh kudu salat di mana hayang asup ka surga kudu zakat tapi henteu nah eta di hadirin berarti eta jalma henteu berpikir ya asup ka surga jalma henteu salat perintahkeun ku Allah lamun hayang asup ka surga teh Allah kudu laksanakeun nyaeta salat ibadah laksanakeun hayang asup ka surga teu dilaksanakeun
Allah mah teu berehan ieu. Terus gitunya Allah teh nyaeta sifatna Rahman Rahim. Naon ai Rahman teh sagala ge bakal dibere ku Allah saha jelema nu kumaha dibere ku Allah. Arek anu nurut ka Allah dibere ku Allah, teu nurut dibere ku Allah kenikmatannya. Itunya arek orang kafirna dibere ku Allah. Contohnya di dunia ieu jelema teu salat dibere rezeki ku Allah, jelema teu puasa dibere rezeki ku Allah. Nah itunya tuh naon teu dibere ku Allah, nepikeun ka ngalawan ka Allah. Ingkar ka Allah ge nyaeta dibere keneh ku Allah. Itunya. Lu kali jelema anu eta benci ka Allah tetep bae bere rezeki ka Allah. Hirup. Hirup eta jelema seperti orang kafir. Ada hirup tapi itu ngalawan ka Allah tapi hirup pun ku Allah nya. Dibere deui ku Allah rezekina. Ibu pernah belian kos itu lain milik nama. Kemudian meskitunya cara sholat, cara puasa, cara zakat kan kudu ini nak boleh beli ke Allah. Masya Allah, itu begitu. Mana cara sholat itu Meskitunya lebihkan kaya non, lebihkan kalau ngomong dia sia sholat wae, sholat mana duduk sholat mana benar henteu, gitu kan? Kali hina eta usaha. Ku jelema orang kaya mah dihina eta ku jelema anu loba duit jelema anu salat henteu boga duit teh pasti kata dihina ye sia motor salat poe ibadah ka Allah sajana wiridan segala enak beungaran aing sih itunya untuk yang terjadi gitunya. Rubah terjadi nyaeta jalma anu ngalawan ka Allah dibungharkeun ka Allah. Itu katanya cerai usaha mah beunghar ieu mun kieu carana. Emang saha anu beungharkeun? Urang lain. Lainnya kebeungharan eta lain ti jelema mah saukur sare kapakiran eta lain di jelema tetep kapakiran itu saha datangna di Allah maka disebutkeun khairihi wa sarihi minallah bagusna jorena eta teh saha nangieun Allah itu kali ini juga sudah ini saya mau sholatnya, nah itu daripada ada zaman sholat kita naon jajal bahasa, sholat tuh nyana, sholat kan duduk tuh sholat ini orang kafir kebalungan, ini nurutan orang kafir, naudzubillah ada nurutan orang kafir, mual sholat, mual zakat, mual puasa, ada ngalaksanakan naudzubillah perzinahan, ada bayu baru dilaksanakan. Rumpak kau yang begitu, tak eta naudzubillah, tak eta hayangnya honu sejelasna dina Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka beungharan ka jalma anu ngalawan ka Allah terusnya jalma tara salat tara puasa tara zakat dibeungharkeun ka Allah gampang milikna digampangkeun ka Allah milikna eta jalma teh mah supaya leuwih parah naon parah nyetak ngalawan ka Allah itu tujuanna kumaha misal ka Allah eta setiap jalma anu bener-bener ngalawan ka Allah berarti di akhirat teh bakal dinaonkeun disiksa anu sanyana naudzubillah innama numli liyazdadu isman di akhirat kitunya jalma anu ngalawan ka Allah dibeungharkeun ku Allah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala eta jalma supaya bertambah dosa supaya beli dosana
Geus kulit dosa mah tinggal naon gaya dirikaskeun. Kan kunaon rame lain. Ayeuna awak mun cara nyieun eta nya gedung atawa nyieun eta nya nyieun bom. Bomna kudu bae teu gunung, lamun disebutna kira-kira kumaha. Jadi guru bom seri gunung harus nalin pemuda teman yang bom seri gunung nya eta pasti lamun dari gunung nya harus tidak. Nah eta jeung ngaramekeun tujuanna mah jalma anu untuk ibadah ka Allah, untuk nurut ka perintah Allah nya eta dibeungharkeun supaya ibadah Allah teh nyaeta dina neraka sanyanyana itu dibulungna alhamdulillah pan berian itu makanya coba di gunung terus makan di daerahnya sobo katanya itu kan sudah burung memproduksi dan itu orang tua hayangnya sana dan pada ayeuna orang kita Allah diberi teh milik sakieu-kieuna sorenya bisa dendahan bisa ujung bayar hutang bisa ujung tutulung situnya sesana sepertinya tetap didinya urang teh ulah nepikeun ka nenjo ka jalma anu ngalawan ka Allah ka orang kafir itu nya orang kafir beunghar le beunghar ka Allah ulah nenjo ka dinya tetep urang mah tenjo nyaeta jalma anu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ulah sok nenjo dina masalah harta ilmu na ibadah na tenjo kurang karena disebutkan wadarul akhirah khairul liman ittaqau wa bahwa akhirat eta kenikmatan leuwih-leuwih di dunia mah kenikmatan yang biasa di akhirat mah masyaallah ulah sajidah lamun jalma nya nenjo ka akhirat sajelasna pasti moal hayang hirup deui lamun geus nenjo surga. Itu pasti harayang naon? Harayang hayang maut. Nya di mana jalma nenjo surga geus kitu surga eta ditabiskeun pikeun manehna mangka eta jalma geus teu hayang hirup. Naon sebabna? Karena surga kenikmatanana. Hirup capek. Gini pae ada yang adalah yang hidup kene, yang hidup kene kita jangan tulen surga, lamun saja pun surga lusanya. Masya Allah. Contoh seperti Siti Khadijah. Contoh Siti Khadijah istri Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah teh bunghar kacida nya. Siti Khadijah teh nyata bunghar kacida. Geus kitu nikah jeung Kanjeng Nabi. Bau geus kitu nikah jeung Kanjeng Nabi eta hartana teh dipake ceramah, dipake bikunan. Ku Kanjeng Nabi di bikunan kawatur keur nyebarkeun agama teh. Geus kitu masyaallah nepikeun pihak teh hartana teh nya. Pabunghana di situ Khadijah teh nya masyaallah. Aing geus kitu nya ya Rasulullah kunaon? Itu beak atuh kumaha? Eta meunang lamun jelema asup Islam hiji anu asup Islam teh ngan hiji deui ya Rasulullah. Saha hidung deui. Ada maksudnya itu mas maksud itu mau Allah pendek duitnya yang hidupnya itu iya harus beak tunggu semua anjeun ulah Rasulullah ku harta anu geus beak hayang nyaho itu kita nyokeun ya katanya langsung dina jubah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berai tehna eta. Insyaallah dibuka eta teh jubah teh ternyata eta teh kos megal film gitu.
bahwa surga ditawiskeun jeung Siti Khadijah. Ya, ditawiskeun jeung Siti Khadijah. Tah eta Siti Khadijah langsung, ya Rasulullah, abdi hayang ayeuna. Kemana? Rasul, iya ka atuh. Rasul kan, hayang eta ngandangkan harus tawiskeun tadinya. Insyaallah. Tah eta Siti Khadijah teh nyaeta hayang ayeuna. Ini doa Allah Subhanahu wa taala nyata nonton supaya mau tiada mau itu tidak kami akan terus soalnya karena dia nikah ada itu. Rasulullah kita bila masalah kenikmatan ternyata di akhirat lebih terjelma geus nejo surga nyata pasti bakal hayang buru-buru mau sih nak terus itu mana namun dihabiskan matang Allah ya rata dalam cara jalma anu sieun maot rata-rata naon eta encan mah itu Allah encan mah amal we cenah boga jalma anu teh usulna jalma anu tara salat di maotkeun merakaina di maotkeun sampai can main can naonnya ujung kana surga terus di maotkeun manten naon tujuanna eta mah tujuanna bilangeun nah kita kan bisa kok Allah insyaallah. Nah jadi urang teh nyata penting kudu nyaho ilmu itu artinya urang ulah nepikeun ka naon ulah nyeri ka orang kafir itu urang nurutan orang kafir moal salat moal zakat moal puasa urang mah naon seperti